dan begitu apa segi sudah dari saksenan iya barangkali Raden jatuh kerami begitu para penggawa panari kabatur hadiri homo cep anwar mah ting tiasa mayungan asikeun neng Rita sing tiasa ngiuhan kurasa ubaknya asep eta payung munter siloka hirup yen kurang teh teu cicing dina hiji martabat jeung paribaksana aya bagja aya teu bagja aya isu aya sore si kasep ge baheula mah bujang ge mah teu jadi bujang sok lah ade kasep payungna ragrag kuring mengkutusa memban pancet di keluarga ikut mapatuna ieu teh heuheuy teh lain heuheuy teuing da erek ngantosan si ambu nopi anu bade nol nerkom erek ngeusian ieu ngeusian naonnya kanjrut ngerti kanjrut lain kanjrut undang juga aya sapeser keur si ambu meuli beas ambu kan dieu urang ngabojek bari juga aya nu ngeusian ieu kanjrut undang aki sok lah aya ka uang sepanggil cok hai ambu kieu aduh cuk sok pur ka dieu aldan oge naon lah sok kaweran kasih ageyo jam sini nih acan menang lupa urun nih ih oh
ayaban tertutup. Bapak aja apa itu bukan bapak anu meninggal anu banyak maka anak warga ngadoakeun ka hideung mudah-mudahan rumah karunia sing pinanggi bagja rumah tangga sing lepeh rapi rumah tangga teh apa langsung di bawah apa berat apa di bawah dan untuk pinter rumah tangga kami oke diajar ada hidup biasa bakti kak itu bapak bapak itu hanya anak kadek bapak kaki ngalungkeun bunga kasih fotografer siap-siap bangga ibu kalungkeun kasih kaset niatan bismillahirrohmanirrohim terang sungkem kaset mudah-mudahan hidup tak berjatuh rami sing bagja siloka kembang teh seuri sing kahirupan hidup sing seuri sing berkembang dina juaan jadi tiluan dina tiluan jadi ompalan mudah-mudahan orang kali anu bakal jatuh rami santos nikahnya dan kurang kali sakina si neng yang tiga santos jatuh rami si penani jatuh panginten sakitu di aki sabarangan mudah-mudahan katampi pusadaya. Alhamdulillah acara maka pangentan pamagian para dosrek cek abdi nuhun kasadayana apunten tina sanes kakiranganana sim abdi rombongan seni B Production ngaturkeun nuhun bukituna abdi nyanggakeun KMC anu parantos ditutup dina ieu acara kangge ngatur supaya berenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Iya, Bika. Alay salib. Cekap. Mangga nu sadasna kanggo ka panitia estafet bae, mangga kasadayana kali ini ka panitia anu sadasna mangga estafet bae di sana kawarbe. Biasa di kampung sekali sih, pemerintah. Biasa di kampung sekali. Sekali sekali.
Kalau Pak tuh hilang. Ini kan di dalamnya tuh. Tidak akan tidak. Ada itu. Para sepuh, sugi wargi hadirin, nuku singkurin kehormat. Niti wanci nubi hari, tincang mangsa nu utama. Acara Jakarta Dewi baris dilaksanakan. Kanggo mandu acara ijab kabul akad nikah disemangatkeun ka pangresa Bapak petugas di Karaton Urusan Agama Kecamatan Dharma kanggo mandu di acara dugi karengsena. Namun satu acara ijab kabul akad nikah kanggo Ibu Duluhias mangga panganten istri diantos di tempat anu paratos disalikeun. Sakali deui para sepuh sugri wali hadirin nuju singkuring kehormat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فيا أيها الهاجرون أوصي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأبصر للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه الوجاء. Alhamdulillah, puji sidang syukur urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur anu mana alhamdulillah rasan anu bahagia urang sadayana masih dipaparinan kanikmatan kesehatan sehingga biasa kumpul ngariung di tempatan kanggo nyaksian acara akad nikah antawis Chef Anwar Hamid bin Syarif Hidayat ka Neng Rizka Novianti Nurmalasari binti Bapak. Salawat wa salam tentu mugia tetap curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargina, sahabatna, tutugi ka bangsa umatna. Mudah-mudahan atas izin Allah urang sadayana biasa kini sahabat tulus mati mata nakir menjadi amin ya Allah ya Allah. Kersana Bapak Kepala Desa Sukarasa Dewasa Jenjang Kabupaten Sumbereng Hormat. Kersana Hadratul Mukarramun, para alim, para ulama, para juama, para sesepuh, para hujaz, para asatidz, para masyayikh anu kusin kuring dihormat. Hadirin wal hadirat, dua keluarga besar calon mempelai kapaget calon mempelai istri anu berbahagia sami anu kusin kuring dihormat. Oge mudah-mudahan ulang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Chef Anwar Saleh Rizka hidup sakedap deui bade ngalaksanakeun hijab wa qabul di safar walidan saudara sadar. Tabu kitu mangga dina resan anu berbahagia ieu geura niatkeun nikahna ibadahna. Mudah-mudahan pernikahan anu ridho ku Allah. Anu salajengna kebanana tadi kesepuhan di calon pengantin pamaget atau pengantin istri sadayana tos ngadugikeun ngadeudeul doa ka hidup dua
mudah-mudahan kapayun rumah tanggana ayah dina kebahagiaan bagian dunia rauh akhiratnya. Tapi sakedik sikuring nabikeun rehna dina acara anu sakaro ieu tinangtos aya anu teu kenging dijelaskeun ku urang, aya jasa sepuh nya sepuh-sepuh urang dua-duana insyaallah teu tiasa tua teu tiasa gulengnya hoyong nyaksenan atau nyukseskeun acara hidup kubur ieu. Tapu kitu mangga nungkeun barokah doa ka sepuh-sepuh dua-dua hidup-duana. Ridullah biridul walidain wa suktullah bisuktul walidain. Allah bakal ridho lamun sepuh urang ridho. Kitu deui Allah bakal mutlak lamun sepuh urang. Tapu kitu mangga ku barokah doa di sepuh hidup dua-dua. Mudah-mudahan kapayun hidup duaan tiasa ngarambah sampai ke rumah tanggana anu sakinah mawaddah warahmah anu salawna ka panampian ka Allah Subhanahu wa taala. Rukun nikah aya 5 aya na bakal sareng pamoges sareng istri Bapak Wali Sahidain persana namun sahid seueur tapi secara dua Bapak Saihan di dalam istri oge Bapak Abah Harudin sepuhan di Tanjur Kampus Sahid. Ranggo ijab kubuna terhadap Anwar pada di Kabilana dalam bidangku harus dihapalkan saat aktif kampung di Kabilana. Enggak kue. Apa tuh? Oh, sok. Mangga ke atas terus menjadi sepuh yang kedua. Bapak Diwalian dari kita doa Anwar kalian dimas kawinan Haji Asana 8 gram dibayar kontan. Sadatan hidup kubur kurang sami-sami mosken kalimat thayyibah istighfar mudah-mudahan kita hidup menggunakan kebenaran. Aku qauli hadza fastaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal-azim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan jempol di Nabi وجعلنا من أهل الشهادة ما شرعت بهم سيولهم وطاعتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من جهة أبيه وأمه جده وجده ومن جهة أبيه وزوجته ومن جهة أمهما جدته وأولاد يحيون من المسلمين والمسلمات صلى الله عليه وسلم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Anwar Hamid, Bapak nikahkeun anjeun ka putri Bapak Rizka Nopianti Nurmalasari kalayah manggo mas kawin perhiasan emas 8 gram dibayar kontan. Abdi nampi nikah kaneng Rizka Nopianti Nurmalasari putri Bapak Tambo Abdi
kalian nunggu mas kawin perhiasan emas 8 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ini wa yukafi fadilan ya Rabbana rabbal alamin ma yanbaghi wa sikakana min sultanik. Allahumma ribaina qulubina wa aslih tatabaina wa hdina subul salam wa najina min dhulumati ila nur wa janibna al-fawaisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa akhina wa qulubina wa man ahabba ilaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana auladan sholihan liman qadiyar bi rahmatika wa la taj'alna wa iyyahum lidhalika ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa qalban wasi'an wa ridwan katsiran wa na'udzubika min kulli la ilaha illa wa la taqina ruhana man isawaqan. Allahumma la tasrifna ma ila yaumil qiyamah fa inna tanpa taqabbal minna wa inna nas'aluka al-qabul. Allahumma hasil ma qasidana wa yasir umurana wa qdi hawaijana wa sallallahu Muhammadin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatihim al-fatihah. Sarajana ke Syekhan Maria juga pamit dan suami Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 4 Juni 2021, saya Anwar Hamid bin Syarif Hidayat berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rizka Novianti Nurmalasari binti Suganda dengan baik. Menurut ajaran Islam, kepada istri saya tersebut saya menyatakan sangat taklif sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iuran atau pengganti kepada saya, jatuhlah salam saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iuran tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kuningan 4 Juni 2021. Anwar Hamid. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Neng Rizka mangga nyanggakeun ieu mas kawin kalayan manfaatkeun di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Anwar, Narobi Abdi, Makasih, Abdi Ramfi, kalian mas kawin, kalian insya Allah badai dimanfaatkan di jalan Allah. Ya Allah, kasihan kasaya Rizki Abdi, istri Abdi sareng Abdi manuhun ke Allah, tutupkeun keawanan di istri Abdi
mugia dipaparinan keberkahan di dunia Ayat tadi ayat nikah hukum nikah jadi udah nikah Sallu ala Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak pilih pada di dokumentasi kita tinggal itu foto. Foto kemana? Nah, ini kan. Satu, dua, tiga, masih tahan senyum. 1, 2, 3. Minta saling pandang, saling pandang diri. Nah, senyum si ayat. Senyum kasih senyum. 1, 2, 3, masih senyum teteh. Lihat si ayat. 1, 2, 3. Oke, ininya ditutup. Pegang lagi. Udah gitu. Sama kayak kita teh. Ujung sama ujung. Nah, lihat sini. Siap senyum. 1, 2, 3. Masih tahan. Saling lirik kan? Nah, oke. Siap senyum. 1, 2, 3. Ininya dipegang ujung sama ujung. Ujung yang kiri dipegang tangan. Nah, sip. Kasih teh. Nah, oke. Yuk, diangkat hitungan 1 sampai 3 ya. Yuk, siap. 1, 2, 3. Kurang gitu. Lagi ceria. Iya, kurang ceria. 1, 2, 3. Selaku petugas kawasan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini masih ayat tambahan melalui diluarkan para istri kata Nabi para tamu ke di wilayah tambahan tangga. Oke, perhatosan dina secara soal tadi ayat door press melalui semangat lukening door press dina atas poin ayat nomboran semangat biasa didetoskan ke panitia melalui ibu Pak Bumi saya boleh baca bangga mengadu door press lukening door press.